Tauhid anu hebat, awak aing sehat nang Allah, gering nang Allah, sodor aing minta tulung ka sia. Ndek ka Allah bae aing mah hirup nang Allah, paeh ge menang Allah. Bas kumaha Allah bae. Keur ngaji mung mantep. Giliran bae keluar ngaji, boro-boro gering, teu boga cai bae. Teu boga cai, walah weuleuh. Tah deuk jadi wali teh hese. Dek masrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Urang aktivitas yang setengah hiji. Ya Allah ya Rabbi, abdi diciptakeun ku Gusti Allah, dibere kuat jeung teu kuat nang Gusti Allah. Kemudian abdi minta dibere sare Gusti. Kemudian abdi hayang hudang sekitar jam 2 atau jam 3. Abdi teh kapan nang Gusti dititas tahajud teh ku Gusti. Atuh Gusti mah maha kawasa, hudangkeun abdi sanajan sare setengah jam, ulah dibere puyeng abdi ku Gusti. Haju abdi rek tahajud isukna ulah dibere tunduh ku Gusti. Ja Gusti mah maha kawasa, abdi percaya ka maha kawasaan Gusti. Abdi nyerahkeun sadaya-daya. Abdi bate daya teu upaya. Ja ayana ge lain nang abdi, gagah lain nang abdi, kuat lain nang abdi. Ja jelema anu dahar bae teh dibere kuat teu bae, abdi dek nyerahkeun sadaya-daya ka Gusti. Mangga nyanggakeun sadaya-daya abdi nu Gusti. Abdi hayang hudang jam 3. Hees jam setengah 2. Set. Setengah jam dihudangkeun ku Gusti. Alhamdulillah. Teu puyeng terasa bareng jeung Allah. Langsung mandi, langsung wudu, salat, sholli sunat tahajud. Allahu akbar. Masyaallah. Tahajud teu salam-salam. Pas tahiyat teu salam. Masyaallah, cak pamajikanna tahiyat kebal amat, datang ke jam 7. Moal diserahkeun ka Allah mah. Nah, orang ngatakan lamun geus saes saha nu ngahudangkeun? Ai lain Allah mah bisa. Nang Allah ketika orang sareret dihudangkeun ku Gusti Allah, hudang sia hamba aing. Sia dipake kakasih ku aing. Sia teh kakasih aing. Hudang. Sok nah seakan-akan mandi, wudu, sok salat. Aing resep ngadenge pujian-pujian sia. Ngadenge kapasrahan sia ka aing. Sakumaha sia pasrah ka aing, ku aing bakal diladenan. Sakumaha keyakinan sia ka aing, ku aing bakal diladenan ku aing. Ana inda zonni abdi bi. Aing mah kumaha sangkaan sia. Sia boga sangka bahwa nu mere kuat aing mere ka sia. Sia boga sangka anu mere gagah teh aing mere. Sia boga sangka anu bakal mere bisa teh ibadah aing bakal dibere sia. Madak ulang urah boga rasa nang aing. Lamun urang boga rasa nang aing, sakit tuh bakal diberi capek. Nah, melalui tauhid zat dibagilah ku ari kurang tauhid sifat, tauhid asma, tauhid afal, tauhid zat. Mimiti urang berangkat tina tauhid afal supaya afal teh kaharti. Ja Allah tegas kajelaskeun fa'alul lima yurid. Kuari ku urang terus we dianalisis, diasupkeun ka jero hate. Allah teh anu migawe urang, lempang teh digawe nang Allah fa'alul lima yurid. Diuk teh pagawean diuk nang Allah fa'alul lima yurid. Kicep teh pagawean kicep nang Allah fa'alul lima yurid. Denge teh pagawean denge nang Allah fa'alul lima yurid. Wabeh kamamana kumaha ge ieu teu kaluar tina pagawean Allah, lempangna nang Allah, diukna nang Allah, asupkeun ka jero qalbu urang selusup oreng nang Allah. Terus sapoe 2 poe 3 poe gege karasa ketika menang Allah, Gusti teh daya teu upaya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Horenganan henteu ngabalang hiji jelema kecuali malangkeun teh nang Allah. Henteu datang eta panah ka ditu kecuali nu ngadatangkeunana Allah. Henteu ragag eta barang bang di luhur kalapa kecuali ragagna menang Allah. Ragagna kahandap dikenakeun kana naon kecuali menang Allah. Eta teh anu asli atau anu tawalud kabeh ge menang Allah. Fa'alul lima yurid. Asupkeun ka jero hate mulai kabeh menang Allah. Asa aya Allah teh urang lengkah nang Allah, urang kadi nang Allah, urang kadi nang Allah. Asa babarengan bae kan jeung Allah teh mantap. Moal aya capek engke mah kadituna moal aya waktu. Moal aya waktu teh kapan panon poe teh nu ngaleumpangkeun Gusti Allah. Ketika urang geus deukeut jeung Gusti Allah, aing makhluk panon poe bisa nurut lantaran sama-sama makhluk.
Sesama makhluk tidak boleh saling mendahului. Ji atuh kajian Nabi Yusa perang can anggeus kumaha gitu. Ya Allah ya Rabb, apan ieu teh perang di titaku Gusti, sementara can anggeus ieu perang, ieu panon poe teh pan endek datang endek surup, lamun ieu panon poe disurupkeun moal beres ieu perang, abdi deuk ngadatangan malaikat tukang narik panon poe. Hei malaikat, eureun heula sia, eureun heula ulah waka disurupkeun ieu. Emang enak can beres perang, eureun awas ya diancam ku sia, lamun terus bae diseret datang ka surup, awas ku sia. Oh tuh cenah ya bae kan hampura ditahan kan ku malaikat, perang tetes beres setengah jam kemudian beres. Malaikat silakan. Bakal narik malaikat bebeja ka Gusti tah sih boga amat teh mah. Tuh sama-sama makhluk. Je ahli hakikat bagus kos karari itu. Emang kumaha gitu? Kos kitu kesa kedeung deui di Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun maot, engke bakal nu ngalanjutkeun Kangjeng Nabi Yusa nu ngora bakal nu kolot modal eta. Wallah. Ieu maripat zat eta mah pengenalan sifat. Terus we urang ngaji wujud har tidak wujud ayana Allah wajib sebab aya dada melanana, di antara dada melanana adalah tai kotok. Geus ayana Allah didalilan ku ayana tai kotok beres geus. Eta tai kotok bisa jadi dalil. Tuh Allah aya naon dalilna, aya Haji Pendi dalil. Sanajan kos kitu ge dalil eta. Tuh kan Allah aya naon dalil aya dada melanana, mustahil aya dada melana eueuh anu ngadamelna percis kos ayana tapak kebo mustahil eueuh kebona. Naon deui aya dada melanana berarti aya nu ngadamelna percis okos aya ambe ka irung mustahil mun eueuh nu ngaluarkeun. Eta sarua eta kos karar itu. Tah eta teh nu kos kitu eta mah ngan sakadar babalik ka najisi di dunia di akhirat. Je tuh lain ahli ekonomi ngomongkeun tentang perekonomian pasti meleset. Lain ahli alfiah kemudian nyana ngomong-ngomong tentang grammar, tentang pembacaan, nyana lain ahli nahwu atuh kanyahoan bae. Nyana lain ahli bilagah ngomongkeun bilagah bakal ti soledat. Nyana lain ahli thariqah ngomongkeun thariqah wajen kuku mage ti soledat bae. Nyana lain ahli Allah kemudian ngomong-ngomong tentang ilmu thariqah jeung hakikat ti soledat kajen kuku bae. Wajen kuku mage. Moal berani, tidak ada yang berani menjelaskan tentang marifat kecuali ahli marifat, dan orang yang sudah marifat tidak akan menjelaskan tentang kemarifatan. Karti itu Gus ya aing geus teu kaharti tuh sekali deui aing mah bodoh sih. Tidak ada yang berani menjelaskan tentang marifat kecuali orang yang sudah marifat, dan orang yang sudah marifat tidak akan menjelaskan tentang marifat. Kumaha teh sih aing bingung. Masya Allah karim. Nah iya marifat sifat makabehan geus kuari nosok anu ozok nyanyikeun wujud girang bako teh sakaraha usah sih teu boga kanyaho ngomong teu nyaho cicing nyanyahoanan ngaranna kan eta nu kitu nu ti heula maka dituna. Eta banget ieu urang rata-rata ibadatnya kos kitu tah. Jadi sangeuk sebab teu dibere ngeunah, nu mantak teu dibere geunah, nu timbul sangeuk lantaran teu wauh ka Allah. Teu wauh ka Allah mah teu sangeuk.
urang kuari titah datang ka imah gitu bintang film nu ayeuna teh sakara nu tenar teh nu bagus nu geulis teh sa ngomong geus tarolah sia mah teu nyaho nu kuari keur tenar mah nu buburi gilanda ola be ola malih ayeuna ente titah ka imah ola embung kunaon sih hiji teu wau nomor kedua dicarekan sebab naon gitu sebab eta teh sangeuk we sangeuk sebab teu wau kajen teuing hayang nyaho nyana osok narima tamu urang embung sangeuk ka ditu kitu nyaho kaistimewaan Allah tapi kulantaran urang can wauh ka Allah sangeuk adzan madzan waktu datang jam make nu mahal jam mahal bede di jam lagi mahal jengkol mah eleh tapi karena sholat tadi perhatikan eta jam naon jam teh jang ngatur waktu sholat asal geus tara sholat siap tara waktu sholat tah eta ngaranna jam manfaat ieu mah jam dipapake sholat henteu eta inget ka abah kula almarhum kula cicing we waktu sholat zuhur teh aju henteu berjamaah aju abah beres turun sholat teh kula masih kena diuk bae datang dijiwir bae sia make jam teu make bae itu jam naon emang konon gitu sia geus salatan jam waduh wah yang dijiwir kieu bae ya eta jam teh dipapake teh jang salat cenah aduh hebat tuh tuh bantak inget bae tetangga kuari tuh buka kartu bae gula dah aduh bantak kuari sok diomong-omong eta baheula bau panas dijiwir lantaran haji pendi mah nu ngajiwir atuh teu berjamaah tetangga kuari jadi itu balas dijiwir begalak apa baheula galak jadi ka jam-jam dibawa ku jana sia dipameli ke jam ku aing cek cenah teh jang atur salat dipake bae salat henteu tadi teh jam dibantikeun ku aing ye ulah tuh bah galak apa wasit kuarina nu mentek kula sok ngomong gitu jam dipake berjamaah ti lo deres masih salat kene mah ieu teu berarti salat aja eta jam naon tuh jam naon ayo tuh yang keren cek cenah emangnya nama ti heula ka ditu meureun Masya Allah ya, makrifat data gareja mah syariat aya syariat mah engke ge bika jadi pangeran cek Tuan Syekh Abdul Qadir lamun urang terus-terusan make syariat bete make hakikat jadi pangeran sia cek Tuan Syekh Abdul Qadir yang Fatur Rabbani tok geura waduh tuh nang aing ngabangun ieu syariat kan nang aing eta lamun aing mulai kan tuh ieu teh nang meuli aing balas usaha aing alhamdulillah ku Gusti Allah syariat make syariat kene ngomongna mah tapi kan nang aing mun cacak-cacak eueuh aing kumaha tuh si itu nang aing nyakolakeun aing syariat kan nang aing eta kebal-kebal leungit syariat teh jadi pangeran nang aing kabeh tuh eta kan syariat tuh asal lepas bae ngomong syariat asa nang aing bae mentak kurang dagang madagang ngaranna ge bersyariat hate mah ka Gusti Allah kalamun dibere untung bae engkena bakal ngaku jadi pangeran nu mantak ku Allah dirugikeun teh abe ulah ngaku jadi pangeran malah lolobana rugi abe daun abe inget bae ka pangeran sebab inget ke dongeng itu teh Junidil Baghdadi teh dongeng aya jelema teh inget-inget ka pangeran cek Allah teh ieu budak teh inget bae ka pangeran padahal mah sehat nang aing eta nya dibere harta berlimpah nang aing coba ku aing dibere gering dibere gering mulai nyana Allah Malik astagfirullahaladzim ya Allah subhanallah astagfirullahaladzim malaikat bebeja ka Gusti maning digeringkeun bae cenah emang kunaon cek Gusti keur carita dongeng supi kamari manyana keur teu dibere gering tuh pernah zikir ka Gusti kan kaambe ku kula zikir teh kan seungit ka ambeuna
kemudian salilanya teu pernah gering bau jasa hangru barangnya na gering sengit kaambeuna lantaran terus bae Allah istighfar lah mending digeringkeun we Gusti cek yantu malaikat ge nitah ngageringkeun ka jelema kos kitu mah kadu tilok zikir-zikir mah sebab teu kaambe-ambe bagus kunyana. Nah engke ku Gusti Allah disehatkeun deui coba sehat nyana inget teu ka aing barang sehat saeutik bae ya Allah poho deui bae. Oh kos saya jelema ya, kos saya jelema moal dibejakeun ngaranna tabrakan ceger. Potong sukuna potong. Urut ka dokter. Alhamdulillah make tongkat bisa ke masjid. Jumaahna nu tilok jubah tatayna jam 10 geus datang ka masjid. Nyana neangan tihang kieu we ditihang. Sasalaman. Oh iya tihalamat bisi tigaleun ieu kula mah geus naon garang-garangna hayang ditihang bae cekeuna sebab ieu suku itu datang ke rada cager masih kene tah make tongkat barang teu make tongkat boro-boro ditihang teu Jumaah eta teh jelema teh berarti bagusan kene dibere tabrakan deui abe Jumaah deui tauhid sifat kos kitu bae teu meunang dibere gering aral teu meunang dibere rugi aral teu meunang dibere susah aral tauhidna tauhid sifat eta mah tauhid awam eta mah tauhidna tauhid lumrah TK kos kitu ambalayah eta mah tauhid kos kitu mah cek tuan seh eta mah kos kitu mah teu kadeuleu tauhidna oh sapira eta mah hazal jismi fid darain wa marifatuz zat takulu hazar ruhil kursi fil akhirat. Marifat zat ialah bagian ruhil kursi ruh anu bersih jaga di akhirat murni ngagenclang lewat tinu tadi melalui pembersihan batin nyana nyekalakeun awak aya lelembutan di jero lelembutan teh aya panyakit aya laum aya hawa aya makruh aya ujub aya gibah aya riya picen aya kitu jahlu aya bodoh aya hubul jahumul mal hubur dunia hubur riasa picen kabeh dibersihan sedemikian rupa kunyana diupayakeun datang ka leuleungan ninggalkeun heula masyarakat ninggalkeun heula anak pamajikan ninggalkeun heula dunia tinggalkeun sanajan nyana aya di imah diusahakeun hate teh ulah resep kana dunia ditapakuran gunyana awak kunaon sia resep bae dunia ja dunia mahina cak Gusti Allah lauzina lamun ditimbang aya mangpaatna ulah loba ieu dunia andai kata aya manfaat jeung aya mulia aya bagus ulah gede saukuran jangjang rambetuk bae niscaya moal dibikeun ka kafir ta dunia moal dibikeun ka kafir ku ayana hina dunia dibikeun ka kafir hina entak dibikeun ka nu hina deui kulantaran mukmin mah mulia teu dibere dunia sebab kotor masa sih kudu dibawa kuno mulia tuh kan keur ngaji mah bener oge ya jadi lamun aya jelema hudang neangan dunia datang ka peureum dunia keneh bae eta teh hook biasa urang mulia neangan nu hina bae datang ka gelut-gelut berebutkeun nu hina datang ka poho ka Gusti Allah lantaran ngupayakeun nu hina datang ke gelut nu hina datang ke orang poho ka Gusti Allah rugi engke di akhirat hina dunia eta di kitu-kitu we ka Gusti ka hate awak sia teh ieu masyaallah kunaon budak-budak nu hina bae deres dagang mah deres budak-budak nu hina ge emang parantina deres nyana bisnis ge budak-budak nu hina ieu mah ceramah make ayat make hadis neangan nu hina goblok tuh
Masya Allah pohara jasa tuh aik itu banyak dagang geus tanggung hina di akhirat lagi geus mal hesen deui malaikat hesen datang di rantai bae eta mah kumaha tadi kitu-kitu bae heula di kitu-kitu bae di kitu-kitu teh maksudna ieu urang supaya bersih tidak dunia terus bae sapoe dua poe aya heueuh ner-neran bahwa eta dunia hina mun encan aya anggapan di jero hate urang bahwa dunia hina urang masih kana can boga makom terus bae hese kudu boga guru nu mantak di dinya lah guru mursyid datang nyanggakeun sadaya-daya abdi teh pangurus geni awak nyaan sia mohon daek sia ninggalkeun pamajikan mombong bohong atuh ai kitu batak bohong loba anu bebe jaga ku lagi ulah mah cenah panguruskeun bae kiai awak lah cenah ieu di ka Allah keun boga pamajikan sia boga ai mah isa naon dia dagang mun eureun dagang daek ieu tuh kumaha cenah bohong berarti sia sia mah maca salawat bae bohong berarti emang kudu gua eureun ci atuh cenah urang kumaha dahar nah ieu teh endek mindahkeun keyakinan nu tadina urang boga keyakinan mun teu dagang teu dahar kuari mah tinggalkeun eta kuari ka Allah pan bisa kos kitu pan Allah teh yuhyi wa yumit Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi hayyul qayyum la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir dibaca unggal manteu salat kurang la ilaha illallah taya pangeran wajib disembah kecuali Allah wahdahu Allah teh hiji la syarika lahu nu ngabarengan wahdahu la syarika lahul mulku Allah teh anu jadi raja kerajaan aya di Gusti Allah milik Allah kerajaan atuh Allah baraja di daja masa urang karaja teu percaya walahul hamdu jeung Gusti Allah teh sadaya puji yuhi Allah teh nu ngahirupan cak Allah sia teh ngaayakeun aing kuari sia ku aing dihirupan moal pati-pati yuhi aing nyorot ka sia lamun ku aing teu diurusan sia setiap yuhi aing nyorot ka sia dahar nginum ku aing diberes sia hayu engke wayah eureun yuhi aing yumit paeh sia dibaca ku urang tapi kurang teh yakin tetep bae dibaca ku urang lantaran urang ieu tauhid sifat doang makena syariat tetep bae balik deui teu dagang mah moal dahar oh hese endek mindahkeun keyakinan eta mantep kitab ieu mah lain ajieun bangsa tukang karung lain ieu mah endek mindahkeun keyakinan perasaan urang nu tadina rasa urang mun teu dagang mah deuh moal boga duit mun teu tani mah deuh moal boga duit mun teu gawe mah deuh moal boga duit deuk micen eta deuk di ka Allah keun doang waduh atuh kos kitu mah cenah itu kumaha mantak hese ge jadi wali lain zikir lah zikir mah babari illallah dinusugi mah komo panjang ngariung dinusugi angel kiai tolol tak kiai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha 100 naik deh illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la 200 illallah la ilaha illallah la ilaha 300 la ilaha ieu panjang amat abe gede dinu susah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kiai sagedeung amat nah panjang-panjang ge jamal gede eta tauhid sifat kos itu arahanana mangpaatna jang jisim sakumaha tadi tah takunu hazal jismi fid darain ibadahna lumpat ka jisim sagalana lumpat ka jisim putar aturna wudu kumaha ngababagus jisim salat ngababagus jisim jang awak bae roh kolbu teu pernah dibeberes eta tauhid sifat kos kitu mun ditanya ku urang Allah oh aya anu ngahirupan sia Allah anu nyugikeun sia Allah anu ngamuriangkeun sia Allah nu nyaetkeun Allah pinter wabeh je pinter jasa malah make dalil
make dalil lagi geus teu kudu henteu cukup make naos make mantek segala rupa martil lagi bual deh atuh hebat jasa kiai emang teh hebat gitu lamun ngaji tauhid hebat jasa beuh lamun geus ngabahas tauhid make alatna yakni makulat beuh pohara jasa innal makulati ladaihim tuswaru fil asyi wa hiya jauharun wa hiya aradun wa jauharun dulur sing hade bahwa aya johar aya arad johar anu kitu makom binafsi ari arad anu kitu makom bigairi johar makom binafsi arad makom bigairi arad engke bakal kabagi ayat 9 ieu kabeh maujudat mungkinat johar arad eta kabeh adalah nu mungkin Allah lain johar lain arad wow jago jasa mulai kuari di dalilan nu makoma binafsi nu makoma bigari hendak nyaritakeun ngamurnikeun Allah melalui dalil hebat jasa hebat lain lalagan make alatna segala rupa geus nas Al-Qur'an geus hadis geus mantek geus make makulat hebat jasa dibere we teu boga duit aing atuh tulungan Gusti ya emang kuna gitu aing teu boga duit jasa ieu mana pamajikan rada muriang anak deh aduh ke rumah sakit eta ngaranna tauhid mengpeleh di makulatan tinggal di makulatan tauhid anu hebat he awak aing sehat nang Allah gering nang Allah sondor aing minta tulung ka sia endeu ka Allah bae aing mah hirup nang Allah paeh ge menang Allah bas kumaha Allah bae keur ngaji mung mantep giliran bae keluar ngaji boro-boro gering teu boga cai bage teu boga cai walah wah tah dek jadi wali teh hese dek masrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah urang kuari kieu bae ai tauhid sifat bae datang ka dieu geus panjang tah dongengna kieu urang berang aktivitas terus maghrib urang carita ngaji datang ka Isya terus aya deui riungan tetangga kebenaran ngariung datang ke jam 12 balik ka imah dele jambu jam 12:30 aduh besi kaberangan ya subuh ya hayang hudang ti peuting ya hudang we jam 3:30 jam 3 hayang we hudang bener dihudangkeun gua jam 3 aduh isuk tunduh lah SD bae subuh bae subuh ge hampir jam 6:30 hampir jasa eta ngaranna tauhid sifat ai tauhid zat lain gitu urang aktivitas jam 12:30 ya Allah ya Rabbi abdi diciptakeun ku Gusti Allah dibere kuat jeung teu kuat nang Gusti Allah kemudian abdi minta dibere sare Gusti kemudian abdi hayang hudang sekitar jam 2 atau jam 3 abdi teh kapan nang Gusti dititas tahajud teh ku Gusti atuh Gusti mah maha kawasa hudangkeun abdi sanajan sare setengah jam ulah dibere puyeng abdi ku Gusti haju abdi rek tahajud isukna ulah dibere tunduh ku Gusti ja Gusti mah maha kawasa abdi percaya ka maha kawasaan Gusti abdi nyerahkeun sadaya-daya abdi bate daya teu upaya ja ayana ge lain nang abdi gagah lain nang abdi kuat lain nang abdi ja jelema anu dahar bae teh dibere kuat henteu bae abdi dek nyerahkeun sadaya-daya ka Gusti mangga nyanggakeun sadaya-daya abdi nu Gusti abdi hayang hudang jam 3 hees jam 1:30 set setengah jam dihudangkeun ku Gusti alhamdulillah teu puyeng terasa bareng jeung Allah langsung mandi langsung wudu salat sholli sunat tahajud Allahu akbar masyaallah tahajud teu salam-salam pas tahiyat teu salam Masya Allah jak pemajikan tahiyat kebel amat datang ke jam 7 moal diserahkan ke Allah mah nah orang ngatakan lamun geus saes saha nu ngahudangkeun ai lain Allah mah bisa nang Allah ketika orang sare dihudangkeun ku Gusti Allah hudang sia hamba aing sia dipake kakasih ku aing sia teh kakasih aing hudang sok nah seakan-akan mandi wudu sok salat aing resep ngadenge pujian-pujian sia ngadenge kapasrahan sia ka aing
sakumaha sia pasrah ka aing ku aing bakal diladenan, sakumaha keyakinan sia ka aing ku aing bakal diladenan ku aing. Ana inda zonni abdi bi, aing mah kumaha sangkaan sia boga sangka bahwa nu mere kuat aing mere ka sia boga sangka anu mere gagah teh aing mere, sia boga sangka anu bakal mere bisa teh ibadah aing bakal diberes ya. Mata ulang urah boga rasa nang aing, lamun urang boga rasa nang aing sakitu bakal diberes, capek. Nah, melalui tauhid zat dibagilah ku ari kurang tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al, tauhid zat. Mimiti urang berangkat tina tauhid af'al supaya af'al teh kaharti ja Allah tegas kajelaskeun fa'alul lima yurid. Ku ari ku urang terus we dianalisis, diasupkeun ka jero hate. Allah teh anu migawe urang, lempang teh digawe nang Allah fa'alul lima yurid. Diuk teh pagawean diuk nang Allah fa'alul lima yurid. Kicep teh pagawean kicep nang Allah fa'alul lima yurid. Denge teh pagawean denge nang Allah fa'alul lima yurid. Wabeh kamamana kumaha ge ieu teu kaluar tina pagawean Allah, lempangna nang Allah, diukna nang Allah, asupkeun ka jero qalbu urang selusup orang nang Allah. Terus sapoe dua poe tilu poe engke karasa ketika menang Allah Gusti teh daya teu upaya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Horenganan henteu ngabalang hiji jelema kecuali malangkeun teh nang Allah, henteu datang eta panah ka ditu kecuali nu ngadatangkeunana Allah, henteu ragag eta barang bang di luhur kalapak kecuali ragagna menang Allah, ragagna kahandap dikenakeun kana naon kecuali menang Allah. Eta teh anu asli atau anu tawalud kabeh ge menang Allah. Fa'alul lima yurid, asupkeun ka jero hate mulai kabeh menang Allah. Asa aya Allah teh urang lengkah nang Allah, urang kadi nang Allah, urang kadi nang Allah, asa babarengan bae Kanjeng Allah teh mantap. Moal aya capek engke mah kadituna moal aya waktu, moal aya waktu teh kapan panon poe teh nu ngaleumpangkeun Gusti Allah. Ketika urang geus deukeut jeung Gusti Allah, aing makhluk panon poe bisa nurut lantaran sama-sama makhluk. Sesama makhluk tidak boleh saling mendahului. Ji atuh kajian Nabi Musa perang can anggeus kumaha gitu. Ya Allah ya Rabb, apan ieu teh perang dititah ku Gusti sementara can anggeus ieu perang, ieu panon poe teh pan endek datang endek surup. Lamun ieu panon poe disurupkeun moal beres ieu perang, abdi deuk ngadatangan malaikat tukang narik panon poe. Hei malaikat eureun heula sia, eureun heula ulah waka disurupkeun ieu. Emang enak can beres perang eureun, awas ya diancam ku sia, lamun terus bae diseret datang ka surup awas ku sia. Oh tuh cenah ya bae kan hampura ditahan ku malaikat perang tetes beres setengah jam kemudian beres. Malaikat silakan bakarak narik malaikat bebeja ka Gusti teh bagawat teh mah. Tuh sama-sama makhluk je ahli hakikat bagi kos karari itu. Emang kumaha gitu kos kitu kesa kedendei di Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun maot mungkin bakal nu ngalanjutkeun Kangjeng Nabi Musa nu ngora bakal nu kolot modal eta wallah. Ieu marifat zat. Nah kakarak awalan marifat sifat mah kos kitu mah tinggal urang jaritakeun marifat zat, mulai ti marifat afal mulai ti tauhid afal naik kana tauhid sifat, naik kana tauhid kitu ahwal, kemudian asma gitu, kemudian kaharti afal, kaharti sifat, kaharti asifat, kaharti afal, kaharti asma bakal kaharti sifat. Ketika afal asma sifat kaharti bakal kaharti zat Allah. Ieu nu dimaksud fa ma'rifatul zat. Yang didamel makhluk kok nupang bagusna yakni manusia ditaklif ku Gusti Allah titah iman titah ibadah. Ketika orang ibadah kudu auh kanu diibadah,
faman lam ya'rifhu kaifa ya'buduhu jelema nu teu wauh ka Allah deuk kumaha ngaibadahanana ka Allah moal bisa ibadah. Jadi kudu wauh ka Allah, makrifat ngaranna. Makrifat kabagi dua, aya makrifat sifat, aya makrifat zat. Makrifat sifat mah takunu hawal jismi fid darain, eta mah bagian jisim dina dua kampung, dua desa, kampung dunia, kampung akhirat. Tauhidna tauhid sifat des tabak kamari sekadar wujud kidam bako mukhalafah lil hawadits qiyamuhu bin nafsi wa daniyat qudrat rodat bagi kana sifat nafsiyah salabiyah mani ma'nawiyah kos kitu wayah dagang mundur mah wayah dagang rugi mah nyana tetep ngalamun, wayah meriang ngalamun, tinggalkeun ku kabogoh nginum baygon. Padahal mah wujud kidam bako dibabaca. Coba supaya pasin aja saya man. Wayah di gitu tinggalkeun ku kabogoh nyana frustasi, ditinggalkeun maot nyana frustasi, tinggalkeun maot usalaki ceurik pamajikan, salaki ditinggalkeun maot ku pamajikan ceurik. Ya bener kira itu kira-kira hati mana nutuk agak bener kira tepas ya lalaki tolol tuh mau kos gitu mat lain tolol nukudu nama pamajikan ngagojob encan dikubur didinya orang nikah di hareupeun pamajikan karak mantep. Dia tuh lain menang-menang deh, boro-boro paeh hirup kene menang. Kudu aja deh ieu mang mun teu kaju nikah kena kasaksian kajenteun geus jadi mayit. Wah bisa, saduk jek geus paeh. Emang da hirup kene nya ngorowot. Supaya moal paling pocong. Gen wasiat majikan lamur yang wasiat kasalakina abdi asana ieu mah hirup geus teu kuat bakal tereh maot aya naon wasiat geus teu kawin mangga bae sabada kula maot kakak geus teu kawin kula maridho. Penting hiji syaratna di mana-mana kuburan kula geus garing mangga ada kawin. Syarat kedua pangabanjurankeun we kuburan kula isuk-isuk patember sore-sore patember. Amun geus garing garak meunang kawin deui goblok meureun sih. Nya ira garingna tolol. Hebat tawasiat makrifat sifat begitu baik sebab ngan sakadar cangkang makrifat cangkang makos kitu sakitu awewe haram di mana kadeuleuh mah dikicupan bae eta makrifat karena makrifat cangkang aya nu SMS di SMS deui seurinya aing laku ieu padahal geus kolot aju ganjen jasa deui main foto-foto bae padahal geus wisan kajembut-jembut eta marifat sifat pakos kitu pinarakaeun
tahu batur merendanan ngaju aya nu datang awewe. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ngaji pendi kulat teu aya sasaha ieu kula merindu jasa ka Mang Haji. Sadajan abdi mah umur kakarak 25 tahun tapi asana keundeul Mang Haji mah kasep jasa. Ieu mah kula mandek sedekah bae susu kula pangyekelkeun. Asana Haji Pendi mah balingkekeun deui ka dieu. Eta makrifat mah makrifat jana. Subuh mah biasa, maghrib gitu disampaikan wujud gidambako aya susu mah dicekel lah. Sifat pokok gitu. Ya Allah ya Rabbi, ya ho tahajud teh hebat, bakal nyangan kuburan jaga. Saat orang di jero kuburan pak mongkling buta rata mana teu aya batur sorangan bae sempit ka bina-bina. Lamun urang sering tahajud caang kuburan jeung lega. Lamun 2 rakaat tahajudna ngentit. Mun 4 rakaat rada gede, 10 rakaat bu gede, 20 rakaat mencuri. Mun 1 rakaat parem. Teh. Nyaho, nyaho. Udang jam 2:30. Tidak le. Mana hujan? Hujan, pohara, tiris. Yo. Karena cair ada jauh dari seti, paeh dari geus jauh orang lampu WC-na. Jauh orang, kajaho orang tahajud bakal nulungan orang jaga di kuburan bakal dari caang. Tapi kutiris eleh ia tauhid sifat makrifat sifat makrifat na kakarak datang makrifat sifat. Tapi lamun makrifat eta jang di dunia di akhirat eta bae tah. Di dunia dongeng keayaan tauhid ku situ makrifat ka Allah ku wujud di dambako di akhirat kayak gitu sarua bae. Tinggal ke dikoreksi batin. Dunia mah nya cukup. Wa ma'rifatu dzat takunu hadzar ruhil qudsi fil akhirat. Masya Allah. Ma'rifat zat mah takunu ayat. Ma'rifat zat mah bagian ruhil qudsi fil akhirat. Kama qala Allah Ta'ala wa ayyadnahu bi ruhil qudsi. Wa hum manusia dikuatan biruhil qudsi. Urang mimiti di alam ruh, alam arwah. Allah nyiptakeun roh suci luar biasa. Kasucianana ku Gusti Allah ditanya. Gusti Allah nanya ka roh. Cek Gusti Allah, apakah kaula lain pangeran aranjeun kabeh? Qalu bala sumuhun Gusti teh pangeran. Dek nurut mana kana aturan-aturan kaula? Pasti. Moal maksiat badengke? Moal. Alastu bi rabbikum? Lain pa kaula pangeran aranjeun kabeh? Qalu bala syahidna sumuhun abdi jaksian das. Moal maksiat badengke jaga di dunia moal. Dek nurut ka kaula sangat. Mun aya nu ngajak keluarin kaula bakalna bane nurut jenis najis. Geus nyebut tage qalu bala syahidna ruhil qudsi. Cak Gusti Allah maneh bakal diturunkeun ka dunia. Sanggeus datang kana ajalna bakal dicabut balik deui ka aing. Lamun roh sesuai jeung aslina qudsi suci bagian maneh surga. Lamun maneh bebolokot ku dosa bisa seheula maneh. Moal bisa daya moal kudu berdosa. Syahidna binyaksian Gusti teh pangeran. Maya ka pangeran Nabi kudu maksiat. Gusti teh anu ngadamel langit bumi katutesina. Maknya abdi didamel ku Gusti kudu mahiwal ka Gusti moal Gusti bener nyangakeun. Bener sok.
datang ka waktuna diturunkeun hiji-hiji ka alam dunia. Tak anu jadi Bill Clinton, anu jadi Obama, anu jadi George Bush, anu jadi Abdullah Raja Arab, anu jadi Idi Amin, anu jadi Muhammad Ali, anu jadi Mike Tyson, anu jadi Mario Kempes, anu jadi Maradona, anu jadi Bronson, anu jadi Cinglu, anu jadi Sosobur, anu jadi Ajat Sudrajat, anu jadi si Aswadi Idris, anu jadi Andi Lala, anu jadi Haji Pendi, Ibu Rozak, Ibu Doli, Haji Firdaus, ayah kawin tak. Anu tatadina ditanya alastu birabbikum kabeh qalu bala syahida jol ka dunya kafir, musyrik, munafik, aya nu muslim tapi maksiat, dagang dioplos baik, pemerintah korupsi baik, ceramah yang berkat baik, amplop teu eureun-eureun, jadi Habib teu para ruguh. Aspal kudu 5 cm jadi 2 cm. Iya macam-macam ya, macam-macam barang. Hayang jadi kunci teh hese, hayang jadi kunci teh hese. Wa ayyadnahu biruhil kursi ma'rifatul zat takunu hadzal ruhil kursi fil akhirat. Urang teh carita surga lamun urang geus datang ka ruhil kursi di dunia keneh surga geus karasa. Lamun Kangjeng Nabi Isra urang bakal bisa Isra sakumaha Kangjeng, urang mun datang ka ruhil kursi. Kangjeng Nabi Mi'raj minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, lamun roh urang geus kursi sarua jeung Kangjeng Nabi bisa. Cih atuh naon bedana aja Kangjeng Nabi wa uswatun hasanah. Oh kipu doli ge para liman kana yarjullah. Jih eta ayat eta sebulan mulud digecek-gecek bae. Eta uswatun hasanah, uswatun hasanah. Alhamdulillah hasilna kebeli Fortuner. Deres tah ieu nya hayang nya teu kabeuli. Rusak jasa sahabat tah. Tuh ieu tah supaya jadi ruhil qudsi deui kumaha ma'rifatul zat. Mimiti urang berguru heula waliyam mursyida wa tarasyansa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin wa idza gharabat taqribuhum zatal shimal wa hum fi fajwatin minhu dzalika may yahdillahu kadituna wa may yudlil kadituna waliyam mursyida wa may yahdillahu fahuwal muhtadi kadituna waliyam mursyida wa may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Siapa dibaca gitu talar heran aing mah aing onang tilok maca. Jih bagusan mana aing maca tapi teu talar, tapi aing mah tilok maca tapi talar. Aduh Gusti Allah aduh. Wali Ustaz. Tuh wa mayyudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Jelema anu ku Gusti disasarkeun moal kapanggih jeung waliyam mursyida. Tapi jelema anu dituduhkeun mayah tadi fahuwal muhtadi. Jelema anu dek dituduhkeun ku Allah bakal menang pituduh. Buktina wa tarasyamsa idza ta'at wa tazawaru an kabin zatal yamin
wa idza gharabat taqridu zata shimal hum fi fajwatin minhu di jero guha ashabul kahfi tapi ku Gusti Allah sorotan panon poe di luareun guha bisa nyorot ka jero ya Allah ya Rabb bisa mali ka katuhu bisa mali ka kenca padahal mah aya di jero guha aya rahasia naon sih aya nur ilahi di jero qalbu lamun urang geus boga nur ilahi urang sare gundamna ge gundamna Allah Allah mun urang sering maca sholawat gundamna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gundamna teh naon kurang dibaca namun urang tilok maca sholawat tilok zikir gundamna karunggoni platejo platu gundamna kos itu jadi kuah eta teh bayangan maut urang teh maut keleng ka sare ka di leungit ke ku Gusti Allah rasa kabeh leungit kemudian urang dibere teh inget kajeun saha ieu kan ditutup kuari engke ba dibuka hijab nempo ka alam itu iyalah roh urang teh bakal babacaan sakumahan dibaca kuari nu tadina Allah-Allahan Allah-Allah anu tadina urang sering maca sholawat didukung ke ngadukung karena Allah 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 tapi lamun jelema tilok zikiran kabelah dituna karung ayam sia deh ulah sapegeun cacan mental Gusti Allah mulai ayalah waliyah mursyida beat orang di tarekat beat artinya beat ketika tenuturkan karena aturan-aturan guru sentil kayak ku guru siap kos abri ketika keluar tidak aturan keabrian nyana bakal disiksa kos polisi ketika keluar tidak aturan kepolisian nyana disiksa nu mantaknya nama selalu patuh ke komandan siap dan kamu besok melaksanakan tugas survei ke pondok siap dan itu amrinya namanya di modalannya hontunya di ongkosannya siap dan di sana nanti ada janda kamu harus periksa siap dan jandanya muda apa tua muda siap-siap dan dua kali janda siap-siap dan ini mah jandanya tua siap dan untuk komandan saja toriko ge sarua siap dan maneh kudu dilaksanakeun siap dan si ada ulah kieu siap dan toriko matak waliyah mursyida urang ngaji ngejah maka saha bae urang ngaji amil maka saha bae urang ngaji fatul muin maka saha bae jeung doktrin jeung buat beat sebab eta mah urusan zahir tapi ieu mah urusan batin kudu make beat waliyah mursyida ketika orang geus beat siap hulu jadi buntut jadi hulu jadi suku jadi hulu kumaha cak guru bae nyanggakeun sadaya-daya percis kal mayit piadil gosil kos mayit dileungeun enam mandian dibalikeun malik digigirkeun ngigir ditangtungkeun nangtung didieukeun bau kal mayit piadil gosil mulai boga aturan ti guru urang kanyahokeun heulanya tauhidna tauhid asma nu kaluar di alam dunia ieu tina asmaul husna pagawean urang ieu adalah kasorot ku asmaul husna nu mantak Allah asmaul husna seluruh pagawean aya di asmaul husna sok kuari belajar heula mengetahui tauhid asma ayo gerak belajar hiji-hiji teng timimiti huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim mimiti ar-rahman ar-rahim al-malikul quddus malik al-quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir terus lain jang dibaca lain jang diwirid tapi jangan dilaksanakan baca Quran
lain jang ditalar Quran teh dina thariqah mah lain jang ditalar Quran teh lain jang dibaca di thariqah mah tapi dilaksanakan naon hartina talal Quran tapi teu dilaksanakeun kalah kaja disiksa Quran ditalar urang keur ngaji syariat mah sangat bangga bahkan di musabaqah lain bae maca Quran gari mah musabaqah teh maca kitab ge di musabaqah op qol sabaqah bagus tapi ketika nyelusup kena thariqah lain eta Quran teu kudu ditalar Quran teu kudu dibaca kok bisa jadi kos gitulah thariqah ulah sia-sia kok bisa jadi kos gitu sih berarti bertentangan jeung Kanjeng Nabi saekeun sungut sia kok bisa pelaksanaan thariqah mah kajin Quran teu dibaca ge tapi ngalaksanakeun Quran kajin teu katalar ge Quran tapi ngalaksanakeun termasuk inget ka dongeng Abah coba renungkeun ku sia aya jelema ngaji naon gitu ngaranna tajwid diaji makharijul huruf diaji kemudian ikhfa gunnah qalqalah itu ismam dan lain sebagainya tak ai praktekna teu beres maca Quran alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim teu beres maliki yaumiddin maliki yaumiddin dal kuda betul maliki yaumiddin mitin mah mitin ya midin ese midin dal mitin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ta'in c iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saya juga udah ngaji tajwid segiana ya praktekin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya tangin usaan tangin meureun ieu mah kos aya jelema anu eta teh gagah jasa jelema masyaallah pohara jasa macul kuat teu make kaos kahujanan keanginan pohara jasa ditanyakan ku jelema isi rahasia dan naon ieu boga wiridan naon mun barang dahar naon ku baga amat kahujanan keanginan teu make baju teu make kaos kok kuat amat ieu teh berkat antangin alhamdulillah tah kudu kipodoli teh ngomongna lumayan sakitu ge 3 juta tuh nah iya asma Allah lain diwirid sok wirid diwirid benang gajaran cek syariat tapi ketika nyulusup ka thariqah lain diwirid teu kudu talar asma Allah cek syariat talar ya Kanjeng Nabi ge dita syariat ketika asup nyulusup ka thariqah lah dek talar dek henteu maksudna teu perlu Quran dek talar teu perlu pan kos kitu amat pelaksanaan DPR lain lalagaan loba nu talar Quran Bupati Rahmat Yasin Bogor santri meles-meles Yasin talar tabarok talar waqiah talar surat kahfi talar nyana kuari masantren di mana masantren di Bandung di mana karah tuh dasar siapa nyaho bae emang jeung sia meureun dasar anak gua anak suka miskin tuh bupati baru gubernur loba nu talar Quran di MPR tapi teu ngalaksanakeun endahan jadi mangsa KPK maningan teu talar tapi bener aya teu talar nya teu bener aja pendi ada mah atuh geus ka mah talar henteu maca tilok teu bener teu mah cenah parantina nah ieu urang kajahokeun heula Ar-Rahman Rahman teh hartina ulas Allah rahmat Allah teh adalah nyulusup ka manusia ka hewan ka bumi ka langit kabeh kena rahmat Allah
di langit salangit malaikat kasorot ku rahmat Allah, di bumi sabumi kasorot ku rahmat Allah, di laut salaut kasorot ku rahmat Allah, di leuweung saleuweung kasorot ku rahmat Allah, kayu batu kabeh kasorot ku rahmat Allah, ieu bumi kabeh ge kasorot ku rahmat Allah, sehingga rahmat Allah teu bisa nyieun neraka jeung sorga. Hasilna kasimpulanna bumi langit dunia akhirat kabeh ge ieu teh dadamelan rahmat Allah. Atuh termasuk maneh ge kasorot ku rahmat Allah. Sumuhun sok atuh bersyukur ka Gusti Allah. Mulai ketika orang ningali keindahan alam dunia dina tarekoh, berarti kan orang guru tafakur ku urang kuari kadeuleu keindahan alam dunia. Neuleuh langit indah amat eta langit numpoe beuh masyaallah, mun beurang aya panon-poeannya angan jagat, mun peuting aya bulannya angan jagat. Sok tapakuran nang saha eta langit sakitu indahna aya panon-poean aya bulanna? Nang Allah. Sing bener atuh maneh ka Allah. Mangga ketika orang ningali kana keindahan bumi meningampar ya bumi, ningali keindahan aya gunungan gunung teh indah amat, ningali laut mani indah pohara, ningali tangkal kayu mani indah. Sok eta teh keindahan alam teh nang sa? Nang Gusti, tidak rahmat Allah. Sujud atau sujud. Begitu ka laut, ningali lauk-laut timimiti lauk julung-julung, lauk parai gede setik endet, gede setik gabus, gede setik kabelah cumi teh hurang teh. Kemudian aya lauk kakap, kemudian kabelah dituna aya lauk layung, kemudian kabelah dituna aya lauk bude teh naon? Hiu. Lauk naon deui? Paus Paulus. Nang saha ngadama? Nang Allah, ku rahmat Allah. Sumuhun sujud atau sujud tafakuran sok. Begitu orang kaleuweung masyaallah ningali aya kabang-kabang, aya gaang aya deui cacing, kemudian aya deui macem-macem di dinya nyiruan teh cangkas teh binatang-binatang anu ngarayap anu halali berlaletik geus karuhan loba. Mulai ku ari ti mimiti hayam, datang ka embe pucang, datang ka munding, datang ka sapi, banteng jeung sajabana, budak maung singa macan, gajah jeung sajabana. Nang saha eta? Nang Gusti Allah, ku rahmat Gusti. Sujud atuh kuari ragap ka diri maneh, ayo nang maneh teh nang saha? Nang Allah. Kunaon? Ku rahmat Allah. masyaallah rahmat Allah teh ngalimpudan seluruh dademantak timbul bae inna rahmati wasi'at kullasyai. Janang Allah dadamelan teh nang Allah. Sok tafakuran, tidak dedeulean we heula dedeulean keindahan kudu ditafakuran. Urang deuleu naon bae tafakur, deuleu macan masyaallah indah amat eta buluna pahala, calangapna indah amat, mun ngangsongkeun leungeut kanyana indah amat. Aduh, itu bacaan pohara amat, itu maung pohara amat, itu singa pohara amat, itu gajah pohara amat. Masyaallah karim pohara. Tafakuran, sok tafakuran. Ya Allah, keindahan alam timimiti langit, bumi, kemudian makhluk manusia, ngaran manusia, hewan, kemudian lauk. Eta teh rahmat Allah. Inna rahmati wasi'at kullasyai. Ya Allah, di satu kuari mah urang teh ulah galak ka jelema sebab kabeh ge dadamelan Gusti. Adapun batur salahna eta teh ku nafsuna, urang nama atuh mun tayang ka Gusti Allah bersyukur henteu dijadikeun anu salah. Ketika urang gapanggih jeung ahli Allah sono, ketika urang gapanggih jeung jelema mukmin sono, ketika urang gapanggih jeung jelema kafir tetep sono, sebab ulah ningali kafirna neuleuh dadamelan Allahna. Ahli thariqah bangke da eueuh sekat jeung saha bae bakal akur. Ulah kaget lamun Gus Dur wauh jeung saha bae ulah kaget, lamun Habib Lakti kuari wauh jeung saha bae ulah kaget, sebab jana mah berbeda alam. Kitulah di thariqah aya pandangan ieu teh bu ilmuan ilmu Allah, ieu mah ilmu dunia tetep dihormati. Ieu mah mukmin, ieu mah kafir dihormati, ieu mah awewe, ieu mah lalaki dihormati. Mata ulah kaget besi aya ahli thariqah ngarendeng jeung awewe ulah kaget.
tuh siapa ka aing sok aju kitu bae di deuleu teh tidak sudut rahmat Allah. Urang mah can datang ka dinya sebab aya sir, urang mah can datang ka dinya sebab urang mah aya perbedaan diuk jeung aki-aki hapeut, diuk jeung nini-nini hapeut teu hayang, begitu diuk jeung janda ngora mantep, komo jeung nu parawan mah beuh mantep jasa, nu kos kitu mah pinarakaeun ulah ka diuk sembarangan. Ahli tarekah mah teu beda diuk jeung aki-aki sarua makhluk Allah ngan nya nama geus kolot bae lantaran hirupna leuwih ti heula tibatan urang tibatan kula iman nini-nini meuh baheula mah jana ge ngora kuari bae disebut nini-nini tetep dihormati kebenaran janda atuh janda ge nang Allah janyana ge teu hayangeun jadi rangda ieu parawan atuh ieu mah parawan mah meujeuna kecesan kan lain deui ngejepret emang karetan kabeh eta keur carita jeung makhluk kapanggih urang jeung pemerintah nu sok korupsi ulah di dalam korupsi dan di dalam makhluk Allah na ketika aya jelema mabok ulah di dalam mabok na dalam makhluk Allah na ketika jelema zina ulah di dalam zina na dalam makhluk Allah na jangan nu rek nyiksa teh lain urang Gusti Allah nu rek ngasorgakeun teh lain urang Gusti Allah wallahu alam urang ge kumaha meureun hukuman Allah ulah waka memponis batur jore lantaran diri urang ge can karawuhan engke di akhirat nu ngasupkeun ka surga jeung ka neraka lain urang lain bapak kolot urang lain tetangga urang lain kiai lain nabi Allah bagerat mulai tah pan pohara amat mah kos kitu tariko nah ketika aya jelema korupsi ulah di dalam korupsina tapi di dalam makhluk Allah nak ngan urang kudu bersyukur ka Gusti Allah alhamdulillah Gusti maling teh korupsi teh lain di diri abdi tapi di batur abdi mah dijaga ku Gusti alhamdulillah ketika aya jelema tipe tingkerek bae urang mah tahajud ulah sombong tetapi orang bersyukur ka Gusti Allah Gusti alhamdulillah abdi mah ku Gusti didamel jadi manusia teh dibere hudang ku Gusti kemudian dibere daek salat ku Gusti lain abdi anu hudang teh lain abdi anu salat teh ieu teh Gusti Allah lamun ku Gusti Allah cara itu mah kerek bae abdi bisa sarua tuh ulah gahinakeun kana kerek bae ketika orang puasa ieu teh lain urang nu puasa teh Gusti Allah mere kuat ka urang jeung mere hayang ketika neuleuh jelema nu ngaroko bae urang ulah bendu pantogkeun bahuluna salah siapa tuh akhir kanu salah beresep sama lain kos kitu siapa bangun heueuh bae lain ih siapa bangun aing nu jelema salah tersep emang dasar pinarakaeun meureun lain kitu urang puasa Gusti sanes abdi dalamun ku Gusti abdi dibere muriang mah meureun abdi ge moal kuat puasa jab muriang jeung sehat teh ti Gusti kemudian dibere daek teh ieu teh nu mere daek teh Gusti mere ilmu Gusti atuh lain abdi hakikatna mah rahmat Gusti nyorot ka abdi didamel ku rahmat Gusti dikuatkeun ku rahmat Gusti diberangkatkeun ku rahmat Gusti atuh nyangakeun sadaya-daya si itu henteu puasa atuh itu teh meureunna teh dibere kuat ku Gusti abdi masa kieu tetep berek bageureun nu teu puasa ge lantaran eta ge sarua hamba Allah adapun abdi dibere puasa lain abdi bersyukur ka Gusti itu teh dibere puasa meureunna nyana boga penyakit asma sakitu tuh salah jadi ujorena ka jelema deuleu nu mabok bersyukur ya Allah hadena mabok teu di abdi nyeleun nu zina ya Allah hadena teu di abdi bade ditayungan ku Gusti lamun abdi kos kitu meureunanan sarua abdi ge tuh kan saha nu hayang teu hayang eta baja nafsuna mulai rahmat Allah nyurup didamel ku rahmat Allah Ar-Rahman praktekna rahmat teh kuari keur bejeuna lain dibabaca wallahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul mu'minul azizul jabbarul aya bae anu ngadeng wae goblok gandeng eta teh meraktekkeun asmaul husna aya jelema marah itu praktek kajeun teu talar ge asmaul husna tapi praktek kajeun teu talar Quran tapi praktek dibandingkeun jeung nu talar tapi teu praktek maning nu teu talar tapi praktek kumaha cenah nya talar nu praktek wah atuh tamah mimbabe komo atuh mimbabe pohara tamah atuh nya talar nya praktek atuh pohara
ieu mah keur carita wilah-wilah ieu lah tariqah ike kok kiai cenah ngabahas kadinya ndek ngajadikeun ruhil kudusi dek dibagus ku urang roh urang teh supaya bersisa kumaha urang waktu diciptakeun ku Gusti Allah tanpa aya muatan politik waktu keur diciptakeun ku Gusti Allah urang teh di alam arwah teh henteu jadi lurah teh jadi RT teh jadi presiden henteu nyaritakeun politik henteu nyaritakeun tentang itu perekonomian teu nyaritakeun tentang perbudayaan di alam arwah mah ngan sakadar nu dicaritakeun alastu mulabikum bala syahid berarti katauhidat marifat ka Allah bersihan kakarak dida ar-Rahman encan ar-Rahim beda henteu ar-Rahman jeung atuh beda sebab ziyadatul lafzi teh dulu alazatul makna tambah lapat nuduhkeun kana tambah makna Rahman teh leuwih tibatan Rahim atuh makna Rahman teh leuwih tibatan makna Rahim ya Allah encan al-Maliku encan al-Qudus encan as-Salam kadituna encan as-Sabur encan at-Tawwab encan as-Syakur weh encan al-Mutawakkil dan lain-lain sebagainya tah asma-asma Allah mata dek norekat teh ngaji eta heula ngaji tauhid asma engke naik tauhid sifat engke naik kana tauhid tauhid afal tauhid asma tauhid sifat kaharti eta bakal kaharti zat ikan dek nyaritakeun tauhid zat makrifat zat supaya jadi wali Allah mentak moal aya jelema diangkat jadi wali bodoh malaya atuh Allah masa sih sembarangan ngangkat wali jelema nu teu mondok sembarangan amat Allah sembarangan tau mal bisa tuh sebab wali teh kakasih Allah pamimpin engke kumaha mendekat jadi kutubnya bloon amat masyarakat ngajadikeun bupati bodoh ji atuh bodoh banyak jadi bupati bodoh masa Allah ngangkat wali bodoh mal bisa mal mungkin mantak ngaji heula tauhid afal tauhid asma tauhid sifat kaharti afal kaharti asma kaharti sifat kaharti nutilu bakal jol bae zat Allah jehe hilanan galak saeutik bae ieu bari batu zat teh takut hadir ruhul kursi supaya orang jadi ruhul kursi coba kumaha engke wa aya dah di ruhul kursi pokona mah